Duh, tekan rasanya nanya. Geus malam Jumat deui ada. Oh, asa karek kemari malam Jumat nya euy. Oh, nya. Mana dek? Niruan ieu mah pengajian ke peuting. Wal ayeuna mah pre heula ah. Yo. Urang sia boga carita tah basa balik pengajian kemari. Kumaha kitu? Aing di pegat ku jurig terus siki jurigna oge. Wah, aleg nen. Atuh bacakeun we nu kitu mah, ya ayat kursi pasti bakal kalabur. Geus eta ge kurang dibacakeun ayat kursi. Gua kabur tah jurigna ngan ari nu hiji deui mah cicing we anteng jurig teh. Atuh cobaan sakali deui bacakeun, pasti kabur da. Geus eta ge kurang dibacakeun sakali deui nya. Tapi banal cicing itu kabur-kabur. Tah tukung si Lila jibnya si jurig anu dua ante anu geus kalabur ti heula. Balik deui. Balik deui. Ngomong teh kieu, Mang hampura cenah jurig anu hiji deui mah gudeg. Anjay. Men, geus di mana? Geus di konter aing di kita meuli pulsa ku Haji. Kita mau pulsa. Heuh. Oh. Tapi di tempo-tempo maneh majikan nu bingung nan meuli pulsa teh. Heueuh nya ta. Kumayan nya. Urang teh pan di titah meuli pulsa ieu nya ku Haji teh ka konter heueuh. Tah, ku urang teh Mang meuli pulsa bikeun duitna ku urang teh nya yeuh. Mah teh orak atos cenah juga euy urang teh bingung aduh kumaha nya euy oke lamun Haji nanyakeun mana pulsana cenah meureun kumaha Maneh mah atuh eta teh geus teh bonen. Maneh mah kur mikeun nomerna, duitna dibikeun, pulsana mah geus nepi kana HP nu dituju. oh ai panya urang mah pulsana dibawa ku urang Maneh mah panas mah urang mawa kantong tah keur wadah pulsa Anjay. kue jeung kue di anu lapar anu Kumaha tuh datang nanggu? meuli atuh aya duitna teh Ya. di mana meulina di teh ulah nya warung nasi bijah Pesan atuh ayo we di warung Biija kali-kali mah nasi Padang. Padang di mana meulina Nya atuh di warung Padang. atuh jauh ke Padang mah buru pingsan ya jadi ke Padang teh mah cukup putih jam Anjay. Nen, euy lain maneh kamari di Jakarta betah teh, Nen? ah gitu we enggak betah-betahkeun Betah kebutuhnya. tapi orang buka cerita sih euy pas awal-awal ke Jakarta euy Oh, era aing ke penumpang bus sabus di ngaradikeun ka urang kabeh teh penumpang nafadah naon? heuh pan kieu yan Oh, tah urang teh pan sare nya dina bus teh nya oh. pas lilir-lilir ngarugu kieu rambutan wah cek itu euy udang sare guna ieu ngadang rambutan urang teh Mang meser eta jelema mararong ka urang kabeh ai si oreng lain dagang rambutan geus nepi ka terminal kampung rambutan Anjay. aing mah HP teh kupu-kupu make jeung pareum sagala tiba beut henteu wah wan atuh ya make jeung pareum sagala kupu-kupu Jip, kenaon? Ah, kerja kan ngadaweun. HP aing euy, kupu-kupu euy, pareum. Parem. Heeh. Cik dah lah pang nempokeun lah bisa meureun maneh. Dia tuh Urang kayak ngomongna teu kuat teh. pang nempokeun kul. Heuh sok. Beberapa menit kemudian.
Jib, Hmm, Geus Can, geus surung Can. Can. Acan. Tadi main naon nunggu lah tuh. Nempokeun HP. Pancik mana kita nempokeun HP tuh ditempokeun kurang. Anjay. Dan, Nen, kenaon? ada hargui gosok ongkir. Tuh, Guna atuh. di mana? Nges itu di tukang fotokopian, nges fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Tuh, tapi sih ya, yo, oi, orang tadi di polototan ku si amang tukang fotokopina. Nah, hamak jeung di pelototan segala. Oh, pan urang teh datang kayaknya yo. Oh, Mang fotokopi KTP cek urang teh. hmm. Terus cek itu nate bolak-balik tong. Oh dijawab deui ku urang teh. Ah moal mang diatosan we capek bolak-balik mah. Anjay.